Sampurasun, tepangkeun nami simkuring aya tazkiyah aulia ti kelas 11 MIPA 3. Bade nepikeun biantara anu judulna diajar disiplin ti leuletik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, urang sadaya dina dinten ieu aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala masih dipabari kagiatan iman, salat Islam, tur kesehatan. Shalawat sareng salam kanggo junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kulawargina tur dugi ka urang salaku umatna. Ibu kepala sekolah nu kusimkuring dipika hormat, Bapak miwah ibu guru nu kusimkuring dipika hormat, staf TU nu kusimkuring dipika hormat, sareng rencana sadayana nu kusimkuring dipika dedeh. Dina raragam eling Hari Sumpah Pemuda, simkuring salaku wawakil ti para siswa sejak ngajentrekeun perkawis kadisiplinan anu harina diatik, dilatih sareng dibiasakeun ti leutik ngarah ka majengna na yuswa dewasa terjadi kebiasaan matu. Aya paribasa ilmu tuntut punya siap sukan-sukan sakadarna anu artina teangan ilmu jeung harta banda keur tibeukeun sarta kudu hirup pasajan. Bekal hirup teh pamohalan hasilna kahontal lamun urang teu ngabiasakeun disiplin. Mau eta disiplin waktu atanapi disiplin kana aturan, intina disiplin diri kudu sumrep jeung dilarapkeun kana rengkak paripolah urang sapopoe. Ngabiasakeun disiplin teh kudu dilatih ti leuletik, ngarah biasa jeung leuwih gampang nerap kana ayeuna. Ngarasa disiplin teh geus ngabajuna diri urang jorojoy ti nya sorangan, lain ngarasa jadi beban abot lantaran kapaksa. Ukituna hayu urang hirup dibarengan ku disiplin, dimulai ti diri urang sorangan salaku generasi muda nu bakal ngawangun negara ieu ka hareupna. Paheuyeuh-heuyeuk leungeun urang babarengan lanjutkeun disiplin kana sagala rupa nepi kanu jadi tujuan ngawangun negara. Ulah ngarasa paaing-aing soranganan komo deui nepi ka mumusuhan mah. Rupina cariosan ti simkuring dicakalkeun dugi ka dieu sanaos pondok mugi aya manfaatna kanggo simkuring pribadi we kanggo anu sanesna. Simkuring nyuhunkeun dihapunten bilih aya cariosan anu kirang marenah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum